Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana tepang deui sareng singkuring nya Kang Asep Supriyatna dina pidangan carita Nagih Pati. Kumaha daramang sadayana wilujeng Bandungan ieu carios salam baktos kalih salam barokah kanggo palawargi sadayana wilujeng ngadangukeun. Koloyong Ibu Wiwi ngoloyong ka jero imah labas ka kamar anakna. Si Sunar katelahna umurna mah jauh ti 17 tahun. Sanggeus asup ka kamar harita Ibu Wiwi ngaguyah-guyah anakna nu keur ngabongkek dina karpet bari teu make baju. Hei, Kasep, gugah ucu. Hei, Ujang, gugah, tos siang Kasep. Tuh, tos tabuh 1:30. Tinggal bapak nyanak acuk bola. Kaseneng Ujang. Ayo gugah. Cek Bu Wiwi bari ngaguyah-guyah anakna. Mu teu rongret-rongret sakitu digubah-gebi ku indungna teh. Tapi Ibu Wiwi kabosen. Budak tuluy goyah-goyah bari diusapan irungna sugan we budak teh bersin kitu cek pamikir Ibu Wiwi. Ujang, gugah Kasep, gugah cu. Duh, nah dihudangkeun teh jual ngabekok we ka kolot teh. Teu sopan Kasep lain kudu ngahitutan ka inung teh. Cek Ibu Wiwi bari nungkup irungna. Sabab waktu tadi diguyah-guyah beuteungna, si Sunar teh koclak beuteungna, jol sedut we hitut. Nemak ka inungna. Ari haben wae ku diguyah-guyah mah si Sunar teh ngulisik-usik. Tuluy hai temanna teh nguliat bari muntang kana supuris bang. Naon sih Bu jam sakieu ngagugahkeun Ibu subuh kene tubuh tunu kene Cek si Sunar bangun jengkel dihudangkeun ku inung teh sabab keur tibra. Sane subuh kene Ujang geus siang tingali geus 1:30. Aya gugah bapaknya anak acuk bola tuh sae. Cek Bu Wiwi ngolo ka anak sangkan daek hudang. Da sieun ku salaki namun budak teu hudang. Cuk bola kenaon angwek ku ibu lah tuh Keur naon ibu ngaucuk bola di mah tos biasa ngau daster sareng gamis. Keur naon eta bola keur keset keur cempak katel keur naon itu kitu Cek si Sunar mung diganggu sabab keur ngeunah sare. Mending gugah heula. Yuk, gugah yuk. Alim tadi teh keur ngimpi kalakari gugahkeun ibu mah Ngimpi naon ari Ujang? Tadi Bu, abdi teh ngimpi mobil tadi teh mobilna alus Bu, panjang mobil teh bodas. Jok nage empuk, musik nage genaheun. Ngan barang rek mengkol ka kenca nah mobil teh guling robas ibu merenya ngagulingkeun mobil abinya. Cek si Sunar kamana wae ngomongna teh bubuhan budak kurang didikan. Dididik ku duit lain ku atikan. Eta mah ngimpi. Hayang mobil mah tuh milih di garasi seueur. Rek mobil naon ari Ujang? Yang kayak ngajak tiris di Da teu di baju atuh matakan diacuk ai sare teh. Bisa digemrong sirem. Baiklah digemrong sirem sugane kayak teman digemrong rana. Ngan ranana nini. Hukum ibu Cek si Sunar tapi lila lama manehna nangtung dada ligdegan ting tunuh ting memang mabok sugan budak teh. Tuluy harita si Sunar keluar di kamar sarta nyampeurkeun ka bapana nu keur diuk di tepas hareup. Tah, kuningan gugah si Kasep teh. Tadi aja lu. Si Bangrang yeuh anak bapak. Kalak gugah Kasep.
Cek juragan bandi kasep we ka budak teh. Padahal mah jauh palawargi, jauh tina kasep. Cek cacarekan teh mah jeung emer bahe ge. Kasep kaneh emer bahe si Sunar teh. Kitu kayaan si Sunar teh. Awakna pendek, gendut, kuntuna tongar, bari salabas ngacai. Kadang mah ceuli ge ocoy. Bejana kitu ge cek pangarang. Naon teh Pak? Mun sore kitu sae nya teh. Cek si Sunar ngareret kana baju nu numpuk dina meja gigireun rokok bapana. Tah, Cep. Ieu teh acuk bola yung. Haja bapak teh meser. Sok pecakan pasti mahi. Ieu mah klub luar negeri. Alus kena sok pake. Batur bakal kabitau ningali acuk Cep juga kieu. Cek juragan bandi encep ka anak teh nyebut teh bakat kudeudeuh. Bebasnya paluargi bari nyados naon-naon oge. Mana coba ningali. Ning. Sae Pak? Ujang teh hayang nu ieu teh bener Pak, kamari ningali dina TV acuk itu hayangan kamari teh teu apa meserna. Mun kitu mah nya kamari nyarios ka Bapak badan Bapak kamari meserna teh nya. Cek si Sunar ogo ka bapana teu sadar yen umurna teh geus kolot. Bae, teu kudu nyarios ka bapak mah. Bani dipamulikeun bapak ye. Tah, 11 siki, 11-anana ye. Aya tah sok. Jung kitu. Ibak heula, terus emam. Pake ieu baju, pake ulin. Amengkeun ka batur, pamerkeun, ngarah paranaseun. Suganeng ngiridit ka bapak ke hayang baju model encep kieu. Cek juragan bandi sing horeng aya nu dianjing cai. Ngahaja meuli baju teh keur ngabibita urang lembur sangkan ngiridit ka manehanana. Dan nu enggeus-enggeus ge lamun anakna make barang anu hade teh sok aya tatangan anu kabitaeun sarta ngiridit ka manehanana. Mohon mangapa abik dibaklah nganoyong emam nu rawos Pak. Untung nu kamari ibu mah masak teh nu teu ngeunah wae Hayang naon atuh ari ujang. Pan itu sagala aya. Aya bistik, aya lolado, pais gurame, aya udang bakar madu jeung sagala-gala. Sanguna ge pulen, Cep. teu ngeunah nu kitu mah Pak. Ujang mah yang eta yang sop. Sop naon sok? Sapi, muning, domba, me. Yang sop naon? Sop udang. Yang sop gurame. Bapak mah nu kitu wae nu ditawarkeun teh. Ujang mah yang sop lalai Pak. Ngadenge ning batur cenah maca aya sop lalai Pak. Hayang ngasaan Pak cing Pak atuh Pak meuli Pak lah ngasang-ngasaan daging lalai Pak di sop Pak. Cek si Sunar ka mana wae ngomongna teh marukan ngeunah sop lalai teh padahal mah batur teh ngomong dengan saukur ngaheureuyan ka manehanana. Sing horeng geuning dicatet dina atina jeung ayeuna dipenta ka bapana. Hayang sop lalai ujang teh. Di mana mulina nya? Bisa Pak. Ayeuna mah geus aya balanya online Pak. Balanya we online. Kayak aya Pak geura sop lalai Pak. Cek si Sunar nyanyahoanan bari jeung maneh teu ngarti naon ari online teh. Lah, jauh-jauh ka online. Ke bapak nitah tatangga lah ngalalalai kaleuweung 100 siki mah. Ke urang sop sakancah mah nya. Urang nitah inung hidap kenyen sop lalai. Bapak ge asa yang asaan kumaha nya ngeunah jigana tah. Cek juragan bandi pipiluhun gelo jeung hayang ngasaan sop lalai segala rupa. Mohon Pak. Masuk atuh pokona mah ujang mah yang dahar jeung sop lalai Pak. Penasaran Pak kabayang nyakrekna Pak nya. Ngeunah. Cek si Sunar nyanyahoanan padahal ngan saukur bayangan wungkul. Geus kitu manehna asup ka tengah imah, tuluy ka kamar mandi. Kadenge ngagebrus mandi lila pisan teuing naon heula di kamar mandi teh. Da mandi teh aya kana satengah jamna leuwih. Teuing sugan kuku jeung kelek di kosokan palawargi. Kitu kayaan kulawarga juragan bandi. Anu mangsa harita keur bungah sabab loba orderan, loba pesenan jeung loba pangasilan. Sabot si Sunar keur mandi, juragan bandi mah anteng ngelepus udud
bari nginum teh nu make es batu karesepna teh. Barang geureuh kitu katenyo dihareup rentang-rentang aya jalma nu keur lempang no gencang buntelan warna hideung. Alus wandana jangkung weweg tegep kasep gandang jauh pisan lamun dibandingkeun jeung anakna juragan Bandi nyata si Sunar. Saha teh nya? Jelema teh asa karek anyar nempok daweuh di lemur ieu mah. Jeung mawa buntelan di. Jaman kiwari mah mawa tas, mawa koper lain mawa buntelan. Asa di zaman penjajahan wae teh. Ceuk juragan Bandi ngarasa heran ku kaayaan eta jalma. Teu lila srog eta jalma anjog ka hareupeun imah juragan Bandi. Tuluy manehna ngetrokan pagar besi anu harita aya di hareupeunana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ceuk Panji uluk salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juragan Bandi ngarasa reuwas sabab manehna inget ka jalma nu geus ninggalkeunana. Sorana jeung tangtunganana oge sarimag pisan jeung sobatna mangsa baheula. Tuluy manehna nguniang nangtung sarta leumpang nyampeurkeun ka eta jajaka nu aya di lawang pagar. Bade ka saha ujang teh? Asa anyar pinanggih yeuh. Ceuk juragan Bandi neuteup ka Panji. Hatena deg-degan sabab asa-asa apal kana kereutan beungeutna. Abdi teh Panji juragan. Panji. Di mana ujang teh? Abdi tebih ti palih kidul. Bade ka saha? Bade ka juragan Bandi. Aya kitu juragan Bandina. Bapa pisan Bandi teh kasep. Cing. Aya naon teh? Aya peryogi juragan. Peryogi naon? Arek mesen barang, mesen mobil, nganyuk motor, atau arek meuli naon ya? Meuli emas, meuli handphone. Sanes juragan abdi mah aya peryogi we. Penting teh ya. Kalintang pentingna juragan. Keur bapa atau keur ujang? Kanggo abdi sareng ka bapak ge sami pentingna. Oh gitu. Sok atuh. Sok kajero. Duh, hampura di bapa mah kieu yeuh, song butut. Ceuk juragan Bandi nyebutkeun saung butut bari padahal mah hatena hayang dipuji ku si Panji sabab imahna teh alus pisan. Atuh juragan tong kitu. Imah karaton juragan kamu abdi mah tetegeun biasa nincak palupu ari ena abdi nincak naon juragan nu kitu namina teh kaca itu juragan. Ceuk Panji pura-pura teu nyaho. Lain kaca, marmer itu jang. Bapa mah tehal imah teh make marmer, merah ngakencelang herang. Oh marmer juragan. Oh, gimana tuh ujang teh? Ceuk juragan Bandi bari gek harita manehna diuk sarta ngasongkeun kursi ka Panji. Panji oge teu kudu dititah. Gek manehna diuk hareupeun juragan Bandi. Abdi ti palih kidul juragan. Oh, aya naon atuh bangna ujang nepungan bapa teh? Abdi teh aya peryogi juragan. Nya ige manawi we ketuku jaragan ka Tampi. Ke. Gampang ngobrol mah jang, gampang. Eta ujang katemponna capek pisan. Arek nginum heula atawa arek langsung dahar. Sok hayang nginum naon? Arek arak, arek bir, vodka, mensen atau hayang inek, rek naon sok? Naon Bapak Inek teh? Oh inek bukan nama. Oh nah teh. Lamun ujang nginum eta, asa ngapung jang. Nikmat peureumbeun ta. Ceuk juragan Bandi hade dina kitu nama. Nawaran inuman kajang Panji. Tapi hanyakal inumanana teu munasabah. Teu kedah juragan abdi mah eta we cai herang atawa cai enteh. Oh, atuh. Begitu mah gampang. Sakalian daharnya. Moal juragan parantos nami abdi nada di warung di jalan. Ento sakalian dahar. Boga rezeki yeuh. Bieu teh bapa teh balik ti kota. Kebenaran ngaliwat ka toko Cina, babaturan bapa, babaturan bisnis teh. Manehna teh nyeun gepuk babi, bapa teh bieu teh meuli 5 kilo mah. Kebenaran yeuh ujang datang. Sugah, urang dahar bareng bapa, urang dahar jeung gepuk babi. Kebenaran saung ge saung ketan tuh. Ketan alus jang. Arek sok. Moal juragan mah sok manggawe juragan ti payun tuangna. Abdi mah ngantosane juragan ke pami juragan tos tuang abdi adugikeun pamaksadan.
Cek Panji rewas manehna. Kabireungeuh yen Juragan Bandi nyebutkeun gepuk babi. Kabayang palawarginya kumaha ari gepuk babi. Sanggeus nawaran dahar ka Panji, manehna asup ka jero imah. Ngabejaan ngapamajikanana yen dihareup aya tamu. Ibu Wiwi rewas. Bisi nu datang teh sobatna. Anu sababaraha waktu ka tukang geus dikontak ku manehanana. Saha eta teh apa? Cek Ibu Wiwi. Budak ngora Kasep. Panji cenah ngaranna teh ti Kidul. Cing sampeurkeun sugan wawuh. Budak ngora Kasep. Sahanya? Kojengkang harita Ibu Wiwi. Maehna init kahareup nepungan Kisemah. Cul weh pasakan mah diantepkeun da bisa dituna sabab maehna mah keur ngulup daging. Oh, geuning aya tamu. Ti mana teh ieu teh? Ceuk Ibu Wiwi bari nyampeurkeun ka Panji nu harita keur diuk dina kursi. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saha teh itu ujang teh? Abdi Panji Bu Haji ti Kidul. Panji asa namanya tepangnya sareng ibu. Cek Ibu Wiwi bari ngareret karena banget Panji nu memang mibanda daya tarik anu luar biasa. Muhun namanya tepang abdi sareng Ibu Haji aya maksad manawi mariogikeun gitu Bu Haji. Mariogikeun naon nya ujangnya? Da Bu Haji mah malah mah dipariogiikeun batur. Cek Bu Wiwi agul. Tapi Panji teu mirosea kana omonganana. Manehna helok ningali dangdanan Ibu Wiwi nu sagala dipake. Ongkoh ngan saukur make daster, tapi ramo jeung pigelang leungeun pinuh ku ali jeung gelang nu burahay. Matak pikabitaeun rampok. Malah mah kongkorong nu dipake dina beheungna teu sirikna sagede setang motor. Power bongkok cek si Panji teh mah. Kitu kaayaan Ibu Wiwi mangsa harita nu memang ginding reuncem ku emas. Sok atuh, aya naon? Urang ngobrol sareng ibu di dieu. Tos tuang teu acan? Parantos Bu Haji tadi teh tos nada di warung. Ah, padahal mah make dahar di warung ujang. Ada rek ka dieu mah beuteung teh kosongkeun. Disuguhan ujang di dieu mah. Cai-cai wae mah aya. Kueh loba sangu gede. Hatur nuhun Bu Haji kana kasayanana. Kieu abdi teh Bu Haji nguping wartos yen di Cihonje teh aya salah sawios warga anu balabah, warga anu saemanah nyaahan ka sasama tukang tutulung kana butuh tatalang kanu susah. Mohon kula wargi ibu teteh, kula wargi Ibu Haji di dieu. Nepangkeun atuh ibunya, ieu teh Ibu Haji Wiwi. Kieu ujang ari Ibu Haji mah nya aya masalah tutulung mah geus jadi kewajiban. Meureun mantuan kanu susah geus jadi kebiasaan eta mah. Cing ari ujang aya perlu naon atuh aya anu bisa ditulung ku ibu. Sok ngomong. Tapi abdi hoyong ka sakseniku bapak ibu. Oh, itu perlu teh ka bapak atau ka ibu? Kaduanana ibu. Oh, kaduanana sugan teh ka ibu hungkul. Hanas geus reuwas disampeurkeun jajak ka Kasep. Ceuk Ibu Wiwi ganjen pisan aya ningali nu Kasep mah. Hejo panonna teh. Kayak atunya urang ngorwana lah si bapakna. Ceuk Ibu Wiwi bari eta manehna tuluy ngojeng kang ka jero nyampeurkeun ka salakina anu keur ganti calana di kamar. Bapak. Bapak. Naon ah? Noong we keur ganti calana ge salaki teh. Lain noong bapak sabar teuing nu kitu patut mah. Itu cenah budak terek perlu teh ka urang duaan. Aya naon cenah? Duka atuh. Yo sampeurkeun. Ayo atuh. Duanana lempang kaluar ti kamar nyampeurkeun deui Panji anu aya di tepas hareup. Gek duanana diuk dina kursi panjang hareupeun Panji. Ayo tuh diinum cai teh jang. Tak ku bapa di suguhan sababaraha botol, lain kada buka tuh. Masih kene teu acan haus juragan? Oh bisi we haus, bisa make es batu. Make es batu ngeunah cai kieu teh make es batu modoh. Mata kelalakiheun. Ceuk juragan Bandi.
ngolo-ngolo sangkan Panji daek nginum susuguhna, tapi Panji teu hayangeun jeung teu daekeun nginum nu kadaritu. Pok harita Panji manehna ngomong ka Juragan Bandi jeung ka Ibu Wiwi. Kieu Juragan, abdi teh tebih-tebih ti kidul bade nyohongkeun tulung we ka Pak Haji, Bu Haji di dieu. Manawi aya lowongan kang abdi teh bade ngalamar damel Juragan. Oh, ngalamar gawe. Ari sekolah lulusan naon Ujang? Abdi mah SMA Juragan. SMA. Ari umur 30 tahun Juragan. 30 tahun. Geus kawin. Teu acan, masih kene bujangan Juragan. Aduh, lebar ti nemenan sakieu kasepna piraku can kawin. Mun bapa boga beungeut kieu Allah. Mun 50 siki manyanung teh. Ceuk Juragan Bandi teu sadar manehna teh ngomong gigireun pamajikanna, atuh celetot pingpingna diciwit. Tapi hemeng kacida barang celetot diciwit ari dut Juragan Bandi hitut sabab keur mah nyeri aya pihituteun asa aya jalan keur ngaluarkeunana. Kabanara diciwit aya jalan keur hitut dah. Si teu uyahan sia anas diciwit. Udah teu diciwit direk dikaluarkeun ngan engke. Ceuk Juragan Bandi kasebelan pisan hirupna nya. Panji manehna ngalius bari ngusap irung. Sabab bauna leuwih ti 1000 rupa palawargi. Terus kumaha Jang? Manawi aya lowongan gitu, abdi hoyong damel di dieu da abdi teh gaduh sepuh anu tos teu tiasa usaha Juragan. Kapungkur masuk kana tani, mung sawahna teh diical ayeuna teh dianggo ngalereskeun bumi, janten ayeuna teh teu aya tulang tonggong Juragan. Oh gitu. Hegae hayang gawe mah gawe. Ke, ayo apa mah satuju wae dah butuh ku pagawe mah. Cing ka Bu Haji teruskeun. Kumaha Bu Haji atuh manawi aya lowongan? Ari lowongan mah Ujang loba. Ngan meureun kudu saluyu jeung kamampuan Ujang. Ari Ujang mampuhna dina naon? Biasa Ujang gawe kana naon? Da asa teu percaya budak kasep kieu bisa gawe. Ceuk Ibu Wiwi ngarasa honcewang sieun mubah narima eta jelema gawe di tokona atawa di imahna. Ari abdi mah Juragan damel makanan naon wae nak tak munak atanapi nyawah ngebon kana walong datos biasa. Oh, ibu mah butuh teh supir. Bisa kana mobil. Teu tiasa Juragan da di bumi ge teu gaduh mobilna oge. Motor bisa. Motor mah kan terus diajar waktu sekolah. Kana naon atunya da satpam aya. Pembantu aya. Di toko geus aya duaan awewe. Da di toko mah kudu awewe. Naon atunya? Ceuk Ibu Wiwi bari harita manehna ngahuleng. Bingung. Hayang ngagawekeun ka Panji da resep ku kasepna, tapi bingung naon anu kudu digawean ku eta budak. Sok we atuh Juragan abdi mah naon lah tukang nyiseuh ke wios. Atanapi tukang ngumah mobil gitu wios abdi mah Juragan. Ke. Naon atunya? Bapak kumaha atuh? Ceuk Ibu Wiwi nanyakeun deui ka salakina, da bingung manehna mah kudu mere pagawean naon ka ieu Panji. Kieu we Jang. Lamun di material daek teu. Kabeneran Bapak teh muka material. Geus digedean ka gigirna teh kamari teh. 20 meter Bapak teh ngagedean teh. Lain ngajual sawah. Geus Bapak teh dipake ngagedean material di jeun gudang. Cing, lamun gawe di material daek. Resah Bapak mangga. Abdi mah siap wae damel naon wae ge datos biasa capek abdi mah. Bersyukur aya kitu mah. Di material we Bu, di material. Keunda aya kamar sisi gudang. Urut supir nu kamari kaluar. Sok we Ujang bisa sare di dinya. Da kasur kumaha geus disadiakeun, kompor aya di jero. Kamar mandi genah lah bukan mah teu kudu kaluar. Hatur nuhun pisan Juragan pemi kitu mah. Abdi bingahna Amar Watasuta, bingah ka giri-giri teh ya Juragan. Ngan di dieu mah gajihna leutik, Jang da malu material di lemur lain material di kota. Sawios Juragan, abdi mah nu penting mah gaduh penghasilan we kanggo kintunkeun ka sepuh abdi. Gai kudu mah gai. Panji diterima gawe di Juragan Bandi. Cenah mah rek diteuneun di material anu anyar keneh geus digedean. Salajengna kumaha Juragan?
Ayo kieu. Da bapa mah arek istirahat, hayang sare geus balanya. Itu teh kaso, galar tihang, katu tiriplek. Balanya teh bapa teh 10 truk. Sok we langsung gawe nya. Munah yang dahar menta ka dapur. Ya uang rokok na ye. Cek Juragan Bandi bari song ngasongkeun duit ka Panji. Atuh Panji teh bunga. Cana naon geus dibere duit ku Juragan Bandi. Sanggeus kitu Juragan Bandi asup ka jero, dituturkeun ku Ibu Wiwi ari Panji ngoreleng. Kagigireun imah Juragan Bandi anu aya materialna teh. Katempo materialna gede palawargi, luhur. Gudang nage aya di tukang teuing sabaraha hiji boa, da katempo muni lega eta material teh. Tuluy maneh nyampeurkeun ka hareupeun material. Di dinya kasampak aya lalaki keur sasapu. Tayohna mah eta teh meureun pagawena Juragan Bandi. Pok atuh harita Panji uluk salam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Geuning aya tamu. Bade balanya. Cek eta jalma. Sanes, Pak, abdi bade ieu, bade ka dieu, Bade naon eta teh? bade damel. Hah? Gawe idaha ngalamanna jol gawe we teh. Cek si bapa manehna bingung sabab manehna oge nu geus di dinya. Gawe teh ngan kitu deui jeung kitu wae teu pernah bisa gawe leuwih, tapi ieu budak anyar bet ujug-ujug bisa asup ka material digawe. Abdi piwerangan Juragan Bandi piwerang damel di material, Pak. Oh, gawe di material. Sok atuh asup kayaknya. Tah aya nu gawe duaan. Cek si bapa bari nunjuk ka jero. Sup harita Panji asup ka jero material, kasampak aya 2 mojang keur ngitung duit. Tayohna wae geus balanya meureunan atawa sesa balanya. Barang Panji geus aya di jero, nu make tiung hideung ngareret ka baturna anu harita keur nyekel kalkulator. Pok maehna ngomong, "Aya anu meuli meureun itu, Cek?" Cek eta awewe bari ngareret ka babaturanana. "Nah, anu meuli teh bet kitunya. Langak longok. Cing atuh tanya ka itu kumaneh?" Cek nu saurang. Kuniang nu make tiung hideung nangtung tuluy nyampeurkeun ka Panji. Panji miheulaan ungeuk tanda ngahormat ka eta awewe. Pok eta Panji miheulaan ngomong, "Assalamualaikum teh." Eta awewe bingung. Naha aya nu meuli beut assalamualaikumna meni lentong kitu. Tapi manehna buru-buru ngajawab, "Waalaikumsalam. Bade balanya, Kang?" Cek si eta awewe nanya ka Panji. Bari neuteup kana beungeutna, tayohna wae katarik meureun ku Panji anu memang mibanda rupa anu raspati. "Henteu, abdi mah sanes bade balanja. Nanging ieu we bade ka dieu." "Aya nu tiasa dibantos atuh?" "Abdi teh piwarangan Juragan, bade ngakutan barang saurna teh da Juragan tos balanya seueur." "Oh, bade ngakutan barang. Damel di dieu Akang teh?" "Muhun nemejo teras ngalamar ka Juragan. Alhamdulillah ditampi." Saya atuh saya kalersan di dia teh kulit teh saalitan. Malima anu tiluan uwi ka bumina. Tos boboran teh teu ka dieu deui. Da tapi urang Jawa, kantun itu si Abah dipayun. Sareng dibantosan ku satpam, satpam nu teu aya. Cek eta awewe capetan pisan, ting hayang kaangap sugan dumeh ngobrol jeung nu kasep. "Oh kitu teteh. Di palih mana atuh barang akutanana?" "Dina truk keneh dipayun. Cobi sareng si Abahna itu tuh anu nuju sasapu." "Oh eta teh padamel?" "Muhun padamel. Urang dia eta teh salemur sareng abdi. Tos sepuh nanging genuh tanaga anu bedas. Da anjeunna mah upami ngakutan galar oge kiat anjeunna mah 4 sabelah tak-takna teh janten 8 sakalinya anak." Masya Allah, eta tanaga aku bedas teuing si Abah teh. Saha kasih si Abah teh teteh? "Abah Ahim eta teh, sok we ku Akang ajakan ngakutan barang." "Oh, nuhun atuh tetehnya di kantun ku abdi." "Mangga Kang, mangga."
Harita sanggeus ngobrol Panji tuluy keluar dituturkeun ku panetep si Mojang anu memang katarik ku Panji anu pikayung-yuneun. Kocapkeun Panji sanggeus di luar mehna nyamperkeun ka si bapa nu keur sasapu teh sing horeng katelahna teh Bah Ahim pituin urang dinya ngan memang jalma ripuh anu daekan jeung hade gawena. Kumaha cenah Jang? Ceuk Bah Ahim nanya ka Panji. Kedah ngakutan barang saurna teh saur si teteh nu itu sareng Abah cenah duaan dan nu sanes nuju teu araya. Oh nya. Gae hayu atuh. Ari dek bantuan Abah mah. Aku saneun teh loba Jang. Itu tuh galar satruk, tihang satruk, kaso satruk, diriplek segala we. Da material gede itu Jang jaga di lembur. Ceuk Bah Ahim. Manehna nunjuk kana mobil nu pinuh ku barang-barang balanyaan juragan Bandi. Mangga Abah mangga yuk ku abdi dibantosan atuh. Walon Panji bari maneh nunturkeun si Abah nu geus leumpang ti heula nuju kana truk nu pinuh ku barang-barang teh. Sanggeus nepi teu antapareuh deui tuluy si Panji jeung Bah Ahim gawe kalayan suhud ngasupkeun barang-barang ka gudang nu aya tukangeun eta material. Teu poho Panji mere duit anu tadi dibikeun ku juragan Bandi, manehna mah bager duit nu sakitu teh dibagi dua. Keun mae cenah manehna mah teu pati butuh ku duit. Nu penting manehna bisa nyilidik kaayaan juragan Bandi mangsa harita. Teu kacatur dina ieu carita beurang kaganti ku mangsa peuting. Najan di lemburan tapi lembur eta kaasup lembur anu geus maju. Sabab listrik cararaang imah gegep tur harade. Sora motor singga laur di jalan dipake ku budak ngorah anu heureuy jeung nurek init-initan. Harita Panji sarengsena gawe manehna salat magrib dituluykeun ku wiridan jeung salat isya. Disambung ku dzikir sabab eta kebiasaan Panji. Barang geus ganti baju tadina mah reka kedengan Panji teh ngan kamarna aya nu ngetrokan. Jang di luar kadenge sora nu gegerowan ka Panji. Saha di luar? Iya ibu ya Bu Haji. Cenah di luar ngakukeun Bu Haji. Sing horeng di luar teh Ibu Wiwi. Manehna nangeui baki deusi ku dahareun keur Panji. Teuing kunaon manehna teh aya ku resep ka Panji teh. Tepikeun ka dahareun ge teu nitah babu ngantereukeun teh. Manehna ngagidik sorangan ka kamarna Panji. Kolotrak Panji mukakeun tulak panto. Lol, sirahna ngelol. Oh, nya geuning Ibu Haji. Kumaha Bu? Iya Ujang, aya dahareun ya. Lumayan we, keur ngaganyal beuteng bisi Ujang can dahar. Oh, mangga Ibu hatur nuhun pisan tapi sanes gepuk babi nu ti Bapak pan? Sanes Ujang sanes. Ieu mah pais gurame. Nah aja mais gurame keur Ujang. Sanguna ge dahaneut keneh. Resep lada teu Ujang. Ceuk Bu Wiwi aya ku gerecek ari kanu kasep mah. Seneng Bu abdi lada mung teu patos asal haneut we kitu Bu. Oh nya. Ya aya samal nih. Pais gurame sangu haneut samal goang sareng bontengnya. Hatur lumayan we kasep lah. Punten we teu aya nu sae di dieu mah. Ceuk Ibu Wiwi deui. Bangun agul hayang kapake dumeh mere kadaharan nu ngarareunah ka Panji. Panji manen harita teu lila di luarna daerah kudunungan. Sanggeus narima baki nu dieusi ku dahareun sup manehna asup di ka kamar. Ari Ibu Wiwi mah tuluy init weh bari ngusapan beungeutna. Tayohna wae kapereungpeunan ku opong nu aya di luhureun kamar si Panji. Sanggeus Ibu Wiwi init Panji nutupkeun panto kamarna gek diuk di juru pelbah kulon bari neuteup kana dahareun nu aya dina baki. Kieu geuning kahirupan hati si juragan teh nya. Jauh pisan lamun dibandingkeun jeung kahirupan keluarga aing di lemur. Ieu dahareunna ya Allah. Lamun meuli kudu sabaraha, lamun masak meureun. Waduh, mewah kieu dahareun ieu.
dahar wae itu gitu tapi cek eyang oge da hartana teh menang maling pila ku aing ada harta menang maling cek Panji maehna ngarasa bingung ari ngadahar manehna bingung sababnya yen rezeki na menang kitu aya teu didahar lapar lila Panji ngahuleng mikiran dahareun anu aya harepeunana tapi lila-lila manehna sadar yen aya rezeki mah teu meunang ditolak keun bae rek ti ditu rek ti dieu ge da eta geus rezekina kitu pikir Panji sanggeus boga kaputusan kitu manehna ngarekepkeun silana sarta narik baki nu aya di hareupeunana teu lila Bismillahirrahmanirrahim Panji ngucap bismillah sampai meh ngahawapkeun sangu nu mimiti ku manehna dicomot hari tadi huapkeun camuil lek diteureuy bangun nu kacida nikmatna pisan ngeunah geuning dahar yang nu kieu teh nya paingan atuh jelema beunghar mararontok da geuning tuangeunna geus sakieu mewahna nah ari aing di lemur bolet deui sampe deui paling untung mangih kuya ditumis ku Mang Oci di lemur ceuk Panji teu lila daharna sabab Panji mah tara loba dahar jeung tara gede dahar kawilang teu lapar mah eta dahareun diteuneun di juru tuluy ditutupan ku keresek nu aya di kolong risbangna sanggeus kitu Panji cicing deui ngahuleng mikiran pilampaheun naon nu kudu dilampahkeun dina peuting eta sabab dina hatena geus aya hiji hal anu kudu dilakukeun pikeun nalungtik juragan Bandi naon heula atunya nu kudu dipilampah teh tapi aing can nyaho kaayaan leuweuk ieu imah teh nah aya naon wae aing karek ningali garasi jeung material anu lega jeung imah anu jangkung ceuk Panji bari harita manehna jungnang tung tuluy meresan papakeanana sarta harita manehna ngodok buntelan ngaluarkeun hiji barang tina jero buntelan rap dipake sing horeng taregos warna hideung bari dina eta taregos aya lambang buleud beureum sagede peureup duka naon hartina damung Panji hungkul anu apal tuluy manehna ngadegetan enteung nu aya tukangeun panto jenang tung bari ngeunteung moal kanyahoan lah make taregos mah yakin moal kanyahoan cing di luar geus poek atawa acan ya ceuk Panji bari eta kolotrak manehna mukakeun panto lalaunan tuluy ngelolokeun sirahna kaluar tapi di luar caang kene lampu hareupeun material can dipareuman malah lampu gigir ge masih keneh nyebrot ka jalan jam sabaraha pareumna itu listrik teh lampu masih keneh baranang kieu keun ari kitungguan we tapi ka mangsana ceuk Panji deui bari eta manehna asup di ka jero gek diuk sisi risbang bari ngiker-ngiker pilampaheun wakal dilakukeun engke dina waktuna cag tunda Panji nu aya di jero kamarna palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.